ayam alus teh buluna teh loreng bari can ningali nya. Geus lah beli ku urang beli bisi keburu ku batur. Tah jiga kitu nya naon we dina buktina mah sanes eta wungkul. Ngaran-ngaran barang anu can katembong eta teh haram dijualna. Baheula mah sok aya paribasa meuli ucing dina karung sanajan nya tara aya ieu nu kitu teh eta mah babasaan wungkul dina pada naonna teu katingalina atawa ngajual bubuahan anu di karungan geus ditalian sok lah 50.000 sakarung bisa nempuh heula henteu henteu ieu mah mimilikan we nu penting mah sakarung 50.000 teu meunang eta teh nya sabab naon nyumput teu katembong. Tuluy haram ngajual barang nu teu aya manfaatna ditilik tina hukum syara. Nya eta mah jiga zaman ayeuna mah ngajual angin dina plastik nya. Jang naon nya beuli naon rantuy anginna plastiknya ieu mah angin ti Garut tiis nya. Meuli we urang teh sakantong dibuka diseuseup beak we nya teu naon eueuh manfaatna da ari angin mah kitu-kitu keneh sabenerna mah teu kenging eta oge nya moal aya di urang mah nya moal nya aya di online tah nu ngajualan angin eta mah meureun heureuy tapi da aya we nu meulina nya nu meulina ge meureun eta mah heureuy. Haram ngajual anu henteu pibisaeun kana masrahkeun nu ngajualna apeseun. Urang teh boga barang ieu teh boga naon teh? Boga kampak. Soklah beuli ku maneh sabaraha Soklah 10.000 dimurahkeun mana kampakna murah kana sunge. Kampakna 10.000 teh murah ngan teu bisa dipasrahkeun da sunge teh jero mun manehna turun heula pugupangna dijual ge mung nyokot nya da teu bisa teu kenging ngajual barang anu hese dipasrahkeunana anu teu galib nya ngajual kampak mana kampakna teu dina jero sunge nya atuh hese nyokotna pugupangna dijual 10.000 ge tah ulah nya atawa lamun ceuk ti heula mah ngajual manuk anu hiber belilah itu manuk naon sok dijual teh manuk cininin mah murahnya manuk japati atawa manuk cacing manuk tarapal manuk teh tah ngajual manuk mana manukna tu di luhur keur ulin dina tangkal teu meunang eta teh di gerwan teh kalah beuki jauhnya teu meunang. Haram jual beli teu seren sumeren nya jelas jual beli na ge teu jadi. Abdi meser kana ieu bawang kalawan harga 10.000 saparapat abdi ngajual kana ieu bawang kalawan harga 10.000 saparapat eta ijab qabul. Sabada ijab qabul aya tampan tinampan nyangakeun barangna nampi artosna. Sabada tampan tinampan aya syukur mudah-mudahan enak dituangna amin eta mah syukur silih doakeun nya eta ijab qabul. Ahlila jabat tepati galib nya mangga wae pilarian solusi anu sejen. Ma minta bawang lah, wa minta bawang sabarapat. Oh ieu, kapan ngelakuan? Ieu. Eta mah api-api ngaturkeun artosna. Tama naon? Tama henteu ngobrol teuing nya. Da teu jadi jual belihan eta mah nampi narima artos ngan peda sanes jual beli sabab teu aya ijab qabul. Di urang mah da geus jelas ridho pada ridonya. Ridoeun nu ngajual ridoeun nu meuli ridoeun nya. Sanajan ridoeun lamun diasupkeun kana jual beli nama teh jadi doraka ngan di akhirat
teu aya pertanggungjawaban moal dipenta pertanggungjawaban sabab naon sabab ridho pada ridho lamun dina katerangan sejen mah dosana teh dosa leutik muruluk ku ladang wudu muruluk ku ladang salat sunat mudah-mudahan we geus muruluknya da urang mah teu biasa teh nya kumaha we pilarian solusina nu sejen nya haram ngajual anu henteu dipimilik barang batur tawa taya nu ngamilik haram ngajual barang anu lain nu urang nya atunya jika naonnya bukan barang batur we atawa barang nate eueuh nu ngamilik di jalan ieu mangih naon sok payu teh jaliken we nya mangih jaliken ari geus di sawah papang itu urang butuh jaliken ieu urang boga 1000 lah dimurahkeun lumayan yang meuli bawang teu meunang sanajan eta barang teh sama sekali eueuh nu ngamilik ya eueuh nu ngamilik atawa ngajual tanah mawat ari tanah mawat teh taneuh paeh taneuh anu nu bogana teh lain nu urang jiga naon jiga huma urangnya atawa naon teh lah pangangonan tah jiga nu kitu nya eta kan disebut nu urang-urang teu boga naonana teu boga sertifikatna ngan urang mah naon wungkul ngagawean atawa ngamanfaatkeun wungkul mun zaman baheula mah usum huma nya usum huma tah baheula nih urang boga lahan huma atawa naon jami nya soklah dijual tah nu meunang dijual teh lain taneuhna tapi garapanana eta mah mangga pedah dipelakan sampeu hitung-hitung ngagantian pelak sampeuna mangga eta mah nya ngan ari ngajual taneuhna mah teu meunang da eta mah tanah mawat lain nu urang teu meunang dijual teu meunang diwariskeun ngan ari waris-waris api-api mah tak urus taneuh urut bapak contohna teh ngan dileuweung eta mah tinggalnya ngan peda ulah dijual taneuh nah kumaha mun dijual hasilna ya mangga eta mah nya da nu urang nu ulah mah taneuhna ngaranna teh tanah mawat taneuh paeh nya maksud taneuh paeh teh taneuh lain nu urang gitu tuluy haram ngajual anu henteu ditangtukeun najan geus katembong dina nu pilihan lamun urang ka toko kaen nya ngajajar nih katun toyobo